Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Wilujeng sonten pamiarsa, ekpos arsa warta nutos parantos dugi ka meja redaksi ekpos sejak pesanakeun dina pidangan warta ku basa Sunda edisi poe Jumat kaping 10 Februari 2023. Simkuring Puncika Candrawati nu baris ngaduwikeun warta sareng jajanan zaman Ciwari anu coba karupan anu kuring tuluy ngegelan zaman salah sahiji kadaharan anu dipikaresep ku barudak sakola nyaeta Seblak ge salajengna tos kapunduh anu tos aya di tempat ulang kanggo simpian di tempat. Ayeuna abdi bade ngawawancara salah sahiji narasumber anu nuju di tukang Seblak. Hayu urang ka narasumber. Jadi parantes barudak remaja kekaringan resep Seblak jadi jajanan anu ayeuna keur seueur pisan paminatna. Salian tirasana anu lada seblak oge babari di teangan sangkan ti ayeuna seueur pisan nu ngajualna. Seblak nyaeta rupa-rupa kerupuk nu dipasak jeung bumbu cikur nu ngajadikeun khas seblakna. Sakitu ngawawancara di narasumber saterusna urang ngitkeun deui ka cika abdi saha. Saur ti sepuh urang di Bukiwari ngancik mugi hari. Sejak ayeuna sampeureun jaga mugia janten nuwun panen kanggo urang sadaya. Nu ngawakilan ngokolakeun